Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal ing dalam mertelaaken mujibatul gusli utawi piro-piro kang ngawajibaken ing adus iku sitatun 6. Ilajul hasyafati sawiji manjingakane hasyafah fil farji ing dalam farji wa khurujul mani lan metune mani wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan manak wal mautu lan maut. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal Kiai Musonib bade ngajelaskeun nyaeta perkara anu ngawajibkeun kana adus atawa mandi. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu metak ngawajibkeun kana mandi adus sitatun eta aya genep. Anu genep ieu anu tilu reureujeungan di lalaki jeung awewe nyaeta hiji jima, kaluar mani jeung maot. Barang anu tilu ieu mah dikhususkeun pikeun awewe nyaeta haid, nifas, sareng wiladah kitu nya. Nu kahiji tina anu genep anu metak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta ilajul hasyafati ngasupkeun hasafah fil farji kana farji dalam kurung jima. Naha ngasupkeun namna kubul atawa dubur nya. Naha ngasupkeun nama kana kubul atawa dubur sanajan henteu kaluar mani nya, sanajan henteu kaluar mani jeung wajib mandi ka awewe kalawan naon bae anu asup kana farjina nya. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum junuban fattahharu, jeung lamun maraneh junub mangka maraneh kudu mandi. Surah Al-Maidah ayat 6. Ari janabah eta disebutkeun kana asup hasyafah jeung kaluar mandi nya. Ya disebutkeun oge dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Di mana diuk lalaki antara anggota badan awewe anu opat tuluy manehanana ngajima eta awewe mangka sanyana wajib mandi. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Dina Sahih Muslim aya tambahan oge wa illam yunzil. Jadi ditambahan dina Sahih Imam Muslim kalimat wa illam yunzil sanajan henteu kaluar cai manina. Nu kaduana nu metak ngawajibkeun kana adus teh wa khurujul mani nyaeta kaluarna cai mani naha ti lalaki atawa ti ambewe. Naha kaluarna ku sabab ningali atawa mikir atawa ngimpi ya, atawa kalawan diperdih kaluar. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'i, sanyana wajib mandi
eta tina kaluarna mani. Ieu hadis riwayat Imam Muslim. Salajengna nu katilu nu metak ngawajibkeun kana adus teh wal haidhu nya eta haid. Haid wajib adus di mana-mana si awewe geus saat dauhan Allah fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mangka maraneh kudu ngajauhkeun diri ti awewe dina waktu keur haid jeung ulah ngadeuketan ka maranehna samemeh maranehna suci, samemeh awewena suci. Di mana maranehna geus bersih geus suci mangka prak maraneh campur jeung maranehna eta awewe tina tempat anu geus diparentahkeun ku Allah ka maraneh. Ieu surah Al-Baqarah ayat 222. Oge dina dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalatil haidatu fada'is sholata wa idza adbarat fagtasili wa sholli. Di mana datang haid tinggalkeun salat jeung di mana geus saat mangka maneh kudu mandi jeung kudu salat. Ieu hadis riwayat Imam Bukhari. Salajengna wan nipasu nu kaopatna nu metak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta nipas. Nya nipas mangka nipas ieu sarua jeung haid kalawan ijma sahabah sabab nipas ieu getih haid anu kumpul jeung diitibar dina haid jeung nipas kudu geus saat jeung rek salat atawa anu sanesna. Nu kalimana wal wiladah anu metak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta wiladah. Wiladah teh nyaeta ngajuru kitu nya. Sanajan ngaluarkeun getih kimpel atawa daging kimpel atawa hanteu baseuh, maka manehanana kudu ngalaksanakeun mandi gitu nya. Salajengna wal mautu nu kagenepna nu metak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta maot. Pikeun muslim nya maka ieu jalma ketika maot kudu diadusan gitu nya. Sanajan di alam dunyana saumur-umur can pernah mani, lamun muslim nya wajib ketika maot diadusan. Maot pikeun muslim anu hanteu mati syahid maka diadusan terkecuali nu maot syahid. Ieu diriwayatkeun ti Imam Ibnu Abbas yen Kangjeng Nabi ngadawuh ka jalma anu keur ihram ragrag tina ontakna tuluy maot saur Kangjeng Nabi igsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubaih. Siraman kumaraneh eta jalma ku cai jeung sidir jeung bungkus kumanehna kudua pakaianana. Nya eta maksudna kudua kain ihramna. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Ari jalma anu maot syahid eta ulah dimandian. Kangjeng Nabi ngadawuh ka jalmi para korban Uhud, la tagsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Maranehanana nu maot syahid ulah nyiraman, maranehanana ulah nyiraman ka maranehanana anu maot syahid sabab saban tatu atawa saban raheut bakal sengit seperti kasturi di poe kiamah. Itu riwayat Imam Ahmad. Janten perkara anu metak ngawajibkeun kana adus ieu aya geuna nya. Hiji jima ku ngahasupkeun hasapah kana parji, kadua kaluar mani, katilu haid, kaopat nipas, kalima wiladah nyaeta ngajuru, ka genepna
maut. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana aya genep anu matak ngawajibkeun kana adus hiji-hiji pekregepkeun ka hiji manjing hasapah kana parji ari anu kadua nabi jilmani head jeung nipas ngalahirkeun kalimana rejeng maot eta anu kagenepna head jeung nipas ngalahirkeun kalimana rejeng maot eta anu kagenepna. Wallahu alam bishawab.